Karajaan Tarumanagara dina mangsa. Purnawarman henteu ngan ukur kuat dina tatanen jeung perdagangan. Tapi oge miboga hubungan anu raket jeung India. Hubungan ieu jadi jalan pikeun sumebarna pangaruh budaya, agama, jeung ilmu pengetahuan ti India ka tanah Sunda. Ti India, Tarumanagara nampi pangaruh agama Hindu, utamana ajaran Wisnu. Dina sababaraha prasasti, Raja Purnawarman mindeng nyebut dirina salaku abdi Wisnu anu dipaparin kakawasaan pikeun ngajaga rahayat jeung nagara. Ieu nunjukeun yen ajaran Hindu geus jadi dasar spiritual jeung politik dina kahirupan karajaan. Para Brahmana jeung resi asal India datang ka Tarumanagara. Pikeun nyebarkeun ajaran agama, nyerat naskah. Jeung ngalatih kaparigelan rohani. Basa Sanskerta dipake minangka basa resmi pikeun prasasti jeung dokumen penting. Jadi bukti yen budaya India deplingaruh ka nagara Sunda baheula. Dagang oge rame pisan. Kapal-kapal ti India ngalayaran ka basisir Sunda kalapa. Mawa barang mewah sapertos kain sutra, logam mulia, rempah-rempah, jeung permata. Sementara ti Tarumanagara, maranehna mawa hasil bumi, kayu, damar. Jeung produk langka anu dipika butuh ku nagara luar. Ieu ngajadikeun Tarumanagara bagian tina jalur perdagangan internasional. Sanajan kuat pangaruh India, tapi rahayat Sunda henteu leungit jati dirina. Tradisi lokal, kepercayaan asli, jeung adat Sunda tetap dijaga. Ajaran Hindu ngan saukur dilebur jeung budaya lokal. Jadi hiji perpaduan anu unik antara ajaran anyar jeung tradisi karuhun. Kusabab kitu, dina mangsa ieu, kahirupan rahayat Tarumanagara henteu ngan saukur makmur sacara lahiriah. Tapi oge beung harbatin ku ajaran agama, budaya, jeung ilmu anyar anu datang ti India. Ieu anu ngajadikeun Tarumanagara kawentar minangka karajaan anu mekar, wijaksana, jeung disegani ku nagara sejen.